Halo guys, bertemu lagi bersama saya di acara Menembus Mata Batman. Saya lagi berada di tempat yang sangat angker katanya. Di sini kalau kata orang Sunda mah di rumah, pokoknya itu lah. Ini dulunya tempat para petani mencari walu. Nih, masih ada walu, sisa-sisa walu. Katanya ini zaman perjuangan walu. Walu diperjuangin, walu juga diperjuangin, apalagi kamu. Wajah. Iya. Katanya di sini tempatnya angker, geng. Tapi saya belum menemukan kila-kila lah. Kila-kila ada kuntilanak. Baru juga diomongin. Kenapa? Ada yang megang tangan, aduh. No. Awi. Ini ngait ini. Ngalangan wae atuh. Tapi saya ayo ikuti. Ternyata ada yang ngising, geng. Lagi ngehujan. Aduh. Ayo kita ikuti. Astagfirullahaladzim. Ada. Lihat. Samar-samara. Ayo kita deketin. Ternyata bener. Di sini ada. Kelihatan nggak? Enggak, kurang ah. Ini. Oh, itu. Tahu nggak siapa ini? Siapa itu, ah? Tukang ayam warna-warni. Tuh tinggal si gajawer ayam. Kesini mau ngapain maksudnya? Mau nakut-nakutin kita? Enggak. Terus ngapain di sini, diam di sini? Hah? Mau apa? Kopi hitam? Enggak. Mau kopi susu? Enggak. Kopi mochaccino? Enggak. Terus kamu mau apa tuh? Ayam geprek. Ini adalah kunti milenial, geng. Kunti pindah lah kan itu. Jadi tetap lagi. Tuh, nggak ada lagi kan? Sama saya di mantra-mantrain, geng, biar tidak ada kunti lagi yang ada. Tapi itu, ah. Zaman aja kan hanya hantu minta ayam geprek. Nah, itulah. Kemarin juga minta. Pesen we atau order kena ojol. Nah, itu kan kalau di kita ada gosen, kalau di manusia gosen, ada juga go ride. Kalau di kunti beda lagi. Apa? Goblok. No. Nah, inilah sisa-sisa perjuangan walu. Tapi di sini kelihatannya agak lumayan gak angker sih, karena kelihatannya cuma ada satu kunti. Tuh, tuh, kelihatan nggak itu di sana? Sini. Mana? Ayo ikut di. Ini loh. Nah, tahu nggak ini siapa? Pemain sinetron bukan? Bukan. Apa itu? Dia adalah Satria Bajaringan. Saya milu aja atau reka mana? Yang motor. Yang motor. Aduh, WC. Rek naon ka dia maksudna maneh teh nu ngagegeh di dieu. Hah? Nu ngagegeh di dieu. Terus nu nutur urang hayang naon maksudna? Hayang ngaganggu. Ulah ngaganggu. Urang mah tara ngaganggu, urang mah jelema na bager. Oh, atuh da ieu teh apa? Atuh tadi kan ngomongnya jadi urang teu kadenge. Udah ngaganggu. Ngaganggu naon, da urang mah teu ngaganggu maksudnya. Bujur. Da maneh busiat meureun. Ah, cing nyabak. Cing. Ini bau papir maneh busiat. Tong nutur wae lah geus indit ka ditu nya. Abi ieu keur syuting maksudna. Nya. Sok mulih ka Jati Mulang Sari mah sok enggak ka ditu.
Ulang kaasa. Ulang tarima. Tuh geng gitu mun misalkan manggihan kunti gitu nya model awewe oge gitu sarua mun misalkan hayak milih awewe ulah ditinggal di gelisna Terus tapi tinggal di dina dampal sukuna kunaon mun dampal sukuna? nya tinggal di napak henteu mun teu napak berarti eta satria bajaringan tinggal di dieu karena lu ikut deui tah ini udah mulai rada subuh berarti geus moal ayal kemudian kitu-kitu mah Siga nama? apa nama Mun anu kitu babacaan ulah. pembacaan Baca naon wae tah? nya mun sabisa-bisa we mun misalkan bisa doa makan ya doa makan aya pentuhnya ti kurang ge aya tinggal liwat ya Rek diomongkeun padahal. orang pernah ieu ngalaman gitu nya Kumaha? acara menembus mata Batman sarua acara nate di heula teh di daerah Pakidulan ya pokoknya namanya Kedilan ya. aya durigna teh 5 euy nepungan Terus ka kumaha? urang orang sabisa-bisa babacaan kabeh teh bersat ngan opat ini nu hiji mah teh init Kunaha kitu? cen teh urang ngaguran kiai we urang ngaguran kiai Heeh. kiai datang tong didoaan kabeh eta nu hiji anger we teh init cen teh nah bisa kitu euy Kunaon kitu eta teh? sing horeng nu opat jurig eta balik deui Hah? Naha? ngomong ke urang Pak Kiai ieu mah rek didoaan nanaon oge moal kabur-kabur nah kumaha gitu heuda juringna torek gitu bener bahaya we. Kumaha kita akan kembali lagi di menembus mata Batman